Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang deui sareng sim kuring dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyanak hiji cariyos si bentar teu jawara. Bagian anu ka 23 dinten ayana teh nya. Alhamdulillah mang tiasa nepangan di bara Sunda sadayana di Jomantara ku ayana pidangan dongeng Sunda ieu teh mang. Atur nuhun kana sagarupi perhatosanana kabarea Sunda nu parantos like, subscribe oge komen di kolom komentarna. Oge ngaturkeun nuhun pisan kanu parantos satia gitunya ti kawit Mang Medar ieu dongeng nugikeun ka ayeuna alhamdulillah. Kanuhunkeun pisan anu parantos satia manco teras dina pidangan dongeng ti Mang ieu. Bara Sunda hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari tos dugikeun ka nyarioskeun deui Aki Renge itunya sareng pada baturna anu nuju aya di saung aranjeunna tos dugikeun ka dinya pami telepat mah. Baraya sumangga hanca garapan dongeng ieu ku Mang Sejadi lajengkeun deui. Kintun-kintuna mah tukang baraya Sunda wae di mana ayana anu salawasna mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Sae deui Mang ngaturkeun nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Sumangga baraya ieu hanca garapan dongeng Sunda dina jejer cariyos si bentar teu jawara bagian anu ka 23 Mang Sejadi lajengkeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Lain ari peuting teh sora naon nya Ki? Ini sing jalagya teh Jomantara. Banyak kuring mah rek pihujaneun. Tapi geuningan eueuh hujanna mah Ki. Ceuk Ki Mardani nanya ka Aki Renge bari mencrong kana beungeut nu jadi guruna. Ari ceuk pamanggih Aki mah anu pating-pating jalager teh lain sora gelap Mardani tapi sigana wae aya dua kekuatan jalma anu keur diaranu di Jomantara. Emal Aki Renge putan teh kitu nya Ki. Kasida saraktina atuh ari kitu mah eta dua jalma teh bisa tararung Jomantara bari jeung ngaluarkeun kakuatanana sewang-sewangan. Kira-kira saha eta jalma teh Ki? Tanya Ki Mardani. Oh nyata aing Mardani. Aki ge teu nyaho ari saha-sahana mah. Emal Aki Renge bari ngenyot ududna jeung nguyup cai teh anu aya di hareupeun manehna. Ari ayeuna urang teh rek kumaha yeuh lalampahan keur satuluyna teh Ki? Nah rek caricing wae di dieu atawa kumaha yeuh? Ceuk Ki Mardani nanya deui ka Aki Renge. Nya kumaha maraneh we ari Aki mah. Tuturkeun Aki mah naon oge. Temal Aki Renge. Ari ceuk anjeun kumaha yeuh Ki Durgali? Ceuk Ki Mardani nanya ka Ki Durgali. Ari cik dewek mah tibatan ayeuna urang cicing wae di dieu. Kumaha lamun urang ngajorag we ka lembur Talaga Herang. Urang males pati kanu ngaranna Si Alam jeung anu sejena anu geus ngabinasa ka Ki Judin. Urang beresan heula hiji-hiji masalah teh euy. Ulah ditumpuk kabeh. Arah urang bisa buburu deui ngawasa ka sakabeh lembur Mardani. Dewek bapanasaran ka eta jalma teh. Temal Ki Durgali bari ngareret ka Ki Mardani. Nyari keur kuring mah satuju wae Ki Durgali. Ngan kumaha yeuh ceuk anu sejenna? Nah satuju lamun urang ngajorag ka lembur Talaga Herang keur ngayakeun balitungan kanu ngaranna Si Alam, Ki Rompes.
Ki Mankeling, tanya Ki Mardani kanu duaan. Nyari kuring mah, hayu wae, temal Ki Rompes. Nya sarua, kulah ge. Ayo Ki Mardani, temal Ki Mankeling. Nyalu satu hari geus taraju kabeh mah. Tari cek Aki, kumaha ye, Ki? Nah teu naon lamun sakira-kirana kuring opatan rek ngajorag ka lemur Talaga Herang. Keur ngayakeun balitungan ka jalma anu geus ngabinasa ka batur urang. Nyatana Ki Judin Ki. Ceuk Ki Mardani nanya kanu jadi guruna. Nyari keur Aki mah. Teu naon si laeng sakabeh rek ngajugjug ka lemur Talaga Herang mah. Ngan kade ulah rek gagabas ya. Lamun naon teh. Kudu sing caring-cing pageuh kancing. Sing saring satagah ikat. Kudu hati-hati. Sabab urang can nyaho kapanan kakuatan anu jadi lawan. Jug we lamun rek areunit mah. Aki rek napungan heula kalawulung ka jero gua. Rek nanyakeun ka manehna. Nanggeus dipaehan atawa acan si runcing teh. Bari rek sakalian we minta dibantuan. Sangkan Aki jeung maraneh. Dina nying hareupan sakabeh musuh-musuh teh dibarantuan ku maranehna. Tah kitu barudak. Temal Aki renge. Jadi Aki mah rek napungan heula ka kalawulung mun nya Ki. Kitu teu naon atuh. Atina kuring we jeung anu liana nu rek enit ka lemur Talaga Herang mah Ki. Kan lamun bisa mah Aki ge kudu ka ditu. Bari dibarengan ku bala bantuan ti pasukana kalawulung. Sabab lain naon bisi kakuatanana musuh teh leuwih kuat. Ceuk Ki Mardani, boga manehna oge ari rasa kahariwang mah. Nyangke we. Aki mah nyusul Mardani. Mun rek bareng jeung Aki ti dieu. Nya bareng atuh teu naon. Ngan kapanan ari poe ayeuna mah. Akina gerek minta tulung heula ka kalawulung. Temal Aki renge. Lamun kitu jadi reug-reug ka kuring jeung anu lian oge Ki. Kitu geuningan Ki Durgali, Ki Rompes, oge Ki Mankeling. Ceuk Aki. Ieu mah. Nah rek irayeuh kira-kirana urang ngajugjug ka lemur Talaga Herang teh, Ki Durgali. Ceuk Ki Mardani nanya deui ka Ki Durgali. Tong diengke-engke deui Mardani. Isuk we euy. Urang mimiti ngajorag ka lemur Talaga Herang teh. Ari ayeuna mah kapanana Aki rengena oge. Rek enit heula napungan ka kalawulung. Jadi maksud dewek teh beres kabeh urusanana. Kajen bareng we isuk jeung Aki si dieuna. Tah kitu Mardani. Kitu hade atuh Ki Durgali. Jadi isuk we nya urang ngajorag ka lemur Talaga Herang teh bareng jeung Aki. Isuk we Mardani. Kirawan cicarang-carang tihang. Urang ari niti dina. Bete ka putingan teuing datang ka dituna euy. Temal Ki Durgali. Kaayaan harita di eta tempat baraya. Poe geus mimiti maju ka beurang. Panasna kacida moreret. Matak waragah lamun rek dipake lumampah teh mah. Hayangna teh ngariuhan we di sanapeun tatangkalan atawa caricing di imahna sewang-sewangan. Itu deui harita oge Ki Durgali jeung pada baturna. Teu ka mana maranehna oge. Araya we di jero saung Aki renge. Da barina oge cenah rek kamarana deui. Wanci tuluy nyerelek maju ka sore. Tungtungna reup. Alam nu tadina caang teh kiwari mah poek. Wanci beurang geus kasilih ku wanci peuting. Dina peuting harita Aki renge geus katenyo deui kaluar ti saungna. Rek ngadon nepungan heula ka kalawulung.
Maksud akhirnya mah rek nanyakeun ka kalawulung nanggus dibinasa atawa acan cenah ini runting teh jeung sakalian rek menta tulung ka kalawulung sangkan sakabeh rancana pikeun ngelehkeun nu jadi musuh-musuhna dibantuan ku manehna jeung pasukan ti karajaan manehna anggeus leumpang rada lila antukna kirenge geus nepi deui ka hareupeun lawang guha. Geus kitu bus manehna asup ka jero tuluy nyamperkeun kana batu ampar anu aya di dinya. Bek akhirnya sila dina saluhureun batu ampar bari mapatkeun sakabeh jampe pamakena keur nyalukan ka kalawulung teu lila gelebug kadenge sora angin anu ngaguru di saluareun guha meni seah hanaruan rieg guha meni karasa ngarieg ku akhirenge mah. Geus kitu cilegedeg di hareupeun akhirenge aya kalawulung anu keur nangtung ngabedega bari mencrong ka aki renge. Aya naon rengge anu geus datang deui ka dieu? Tanya kalawulung marejeng mencrong ka aki renge. Ngapunten sateu acana sun, pilih sim kuring tos kumawantun nangkap deui ka dieu. Ari maksad lan tujuan mah teu aya sanes, nyatana sajana raoskeun ka salira Gusti. Rupina ni runting teh kumaha ngantos dibinasa tanapi teu acan. Kahijina kitu atuh anu kadua perkawisna sim kuring teh tekantenan we saja munut pitulung ka salira sangkan dibantos dina mayunan sadaya musuh-musuh sim kuring ku bala bantuanana prajurit anu area di kerajaan Kertawasi. Itu pangintenun tema akhirnya jadi kitu nyarenge. Nuhun sun kieu renge ulah geus kungsi manggihan ka nini runting malah manepi ka tarungna kula jeung manehna ngan harita aya jalma nu sabangsa jeung kula nyatana ti bangsa siluman keneh anu pipiluun kana urusan kula duaan manehna ngabongohan ka kula malah rasa keneh ieu punuk teh ieu ngan kula geus bebeja kanu jadi raja yan hiji mangsa mah bakal diayakeun cenah panyerangan ka si runting jeung pada baturna anu sabangsa jeung kula. Tah lamun anjeun ayeuna hayang dibantu ku kula keur ngadatangkeun bala bantuan prajurit ti kerajaan nu kaula teu nanaon rengge gampang nu kitu mah sambat pingaran kaula moal burung datang bala bantuan prajurit ti kaula kumaha kaharti rengge ceuk kalawulung. Nuhun kahartos pisan sun atur nuhun we sateu acana oge kana sagarupi bantosan di salira nuhun tema akhirnya juk ayeuna mah balik deui sabab kula masih keneh loba uruseun ieu ceuk kalawulung. Geus kitu les wujud kalawulung ngiles di hareupeun akhirnya diparengan ku sora angin anu ngaguru di saluareun guha. Beuki lila beuki jauh we eta sora angin teh kadengena tungtungna mah les sora angin teh ngiles teuing ka mana leosna. Ari akhirnya sanggeusna angin geus teu kadenge deui manehna tuluy kaluar ti jero guha tuturubun rek muru ka saungna dipiri ku angin peuting dikendangan ku sora gaang jeung jangkrik anu reang di sajeroeun leuweung teu kacatur lilana di jalan. Akhirnya geus nepi deui ka saungna tuluy manehna mancat kana saung us asup ka jero
Di jero geus nyampak anak buahna anu keur dariuk dina palupu, geek akerenge sila dina palupu. Teu lila kadenge manehna nyarita ka anak buahna. Mardani, dur gali, rompes, oge anyeun mad geling. Aki bieu geus panggih jeung kalawulung. Sakabeh pamaksudan aki, ku aki geus ditepikeun ka manehna. Ceuk aki renge. Kumaha cenah Ki? Naha manehna nyanggupan pikeun mantuan ka urang-urang Ki? Tanya Ki Mardani. Ulah hari uang Mardani. Manehna geus nyanggupan kana kahayang aki. Jadi geus teu kudu salempang deui ayeuna mah. Isuk urang mimiti lumampah. Ajugjug ka lemur Talaga Herang. Teu mah kirenge. Nya nuhun ari geus puguh kitu mah Ki. Teh Mardani. Kaayaan peuting harita baraya di saluareun saung wanci geus beuki maju we ka peuting. Angin peuting anu sing saleor dina luhureun gunung nebak kana sakabeh tatangkalan anu aya di dinya. Daunna pating arulang jeung garupay. Sing korosak silih gesek jeung pada baturna. Ibun gunung geus mimiti katenyo nganalan nyimutan kasabodeureun wewengkon Gunung Guntur. Dibarengan ku hawa tiis anu kacida nyecepna. Ocapkeun isukna. Kira wanci carangcang tihang. Aki renge jeung anak buahna geus area deui di saluareun saungna. Samapta ku pakarangna sewang-sewangan. Dina cangkeng kencana sing solegreng bedog. Pon kitu deui beso balati leutik anu diselap-selapkeun dina sajeroeun balik bajuna. Teu lila kadenge akerenge anu nyarita ka Ki Mardani. Mardani, geus eueuh nu tinggaleun deui? Tanya akerenge. Teu aya Ki. Ayu ayeuna mah. Urang mimitian leumpang. Mempeng isuk keneh ya. Ceuk akerenge. Pring anu limaan mimiti laleumpang ninggalkeun eta saung. Rek ngajugjug ka lemur Talaga Herang. Dipirig ku angin leutik. Dikenangan ku haleuangna. Manon poe anu geus rek mimiti meletek di tebeh wetan. Jeung reangna suara manuk anu recet patemalan jeung baturna. Cag urang tuna heula lalampahanana akerenge jeung pada baladna anu keur laleumpang rek muru ka lemur Talaga Herang. Ayeuna urang nyaritakeun heula kayaanana si Alam, Ki Juma, Ki Bewok, pon kitu deui si Bentar jeung si Bohel anu keur araya di lemur Talaga Herang. Harita kira wanci haneut moyan. Si Alam, Neng Lisna jeung si Bentar anu jadi anakna keur araya we di jero imahna dariuk dina korsi. Teu sawatara lila kadenge sora si Alam anu nyarita anu jadi pamajikanana. Lis, akang bade ka tukang heula nya. Bade nepangan Mang Bohel jeung Ki Bewok. Ceuk si Alam bari cengkat tina diukna. Nuhun. Mangga Kang. Teh Malisna. Bentar. Ayu, hidup rek milujang. Tanya si Alam kanu jadi anakna anu keur dihuapan kunu jadi indungna. Sok weh dipayun Pak. Abdi mah bade sarapan heula. Teh mal si Bentar. Nya, sarapan heula weh ujang mah tuh. Ceuk si Alam bari tuluy ngaleos muruk ka tukang. Rek nyamperkeun ka Ki Bewok jeung pada baturna. Pon kitu deui si Bohel. Ku Ki Juma, Ki Bewok jeung pada baturna dipanggieunkeun tempat di satukangeun imahna. Minangkana mah keur sararena Ki Bewok jeung pada baladna. Sanggeus si Alam aya di satukangeun imah,
tidinya keneh oge geus katempo ku si alam di palupuh hareup imah tempat caricingna Ki Bewok. Geus aya si Bohel anu keur sila bari melenyun udud dibaturan ku Ki Bewok jeung pada baturna. Malah mah Ki Juma oge tos aya di dinya milu ngawarangkong bari nyaruput cai kopi haneut. Sanggeus si alam aya di dinya pok kadengi suara Ki Bewok anu nyarita ka si alam. Kuningan aya ujang? Yap ka dieu jang? Ceuk Ki Bewok bari jeung ngageser diukna merean tempat ka si alam. Geek si alam sila disagigireun Ki Bewok. Telami kadangu Ki Juma oge nyarios ka si alam. Ari jang bentar ka mana? Nah teu milu ka dieu budak teh. Taros Ki Juma. Aya na memah pa. Nuju sarapan heula saurna. Tema si alam. Kitunya. Keun we atuh ari keur sasarap heula mah. Saur Ki Juma. Mohon pa. Tembal deui si alam. Lain ku ayeuna mah. Nah can aya bejana deui nya Ki Bewok. Garong anu ngaranjah ka lemur urang teh. Geus parang siun kitu? Tanya si Bohel. Nya si Gada mah keur areurun heula we meunana jang Bohel. Ngan tetep ari kangaranan waspada mah kudu. Komo deui kapanan geus aya anu binasa baturna eta garong teh di lemur ieu. Tangtuna oge maranehna hiji mangsa mah bakal ngayakeun balitungan ka lemur ieu. Kitu pasina oge jang Bohel. Tembal Ki Bewok. Nya bisa jadi kitu. Tangtuna oge hiji mangsa mah maranehna bakal kadari deui. Namun kadari deui mah urang raring kukus we lah Ki Bewok. Tuman teuing meweuh deui nu ngacokeun ka tiap lemur teh. Ceuk si Bohel. Nya deui jalana. Emang sakuluna kudu di kitu jang Bohel. Kudu direngsekeun kabeh. Ulah rek satengah-tengah. Lamun ngabarantos anu kitu mah. Ngarah moal aya deui keur ka hareupna anu ngacokeun kana katentreman jamarea. Tembal Ki Bewok. Lain ari eta warga urang anu area di lemur ieu nu ngadon dialajar ka Ki Bewok. Nah geus barisa marana teh Ki Bewok. Taros Ki Juma. Nya ari ku ayeuna mah katempona geus lumayan Ki Juma. Bari sausik sorangan. Jadi saeutik gedena bisa we ari keur nyingkahan-nyingkahan bedog ti musuh wae mah. Nya syukur ari kitu mah geus barisa sorangan. Sabab lain nanaon. Da lamun geus barisa mah kapanan. Bisa-bisa tuh keur dirina heula sorangan. Tah ieu pentingna di urang kuduna diayakeun deui teh. Lalatihan dina ulin bela diri. Kahijina kapanan penca atawa maen po teh. Anu aya di urang geus jadi hiji seni jeung budaya titinggal ti karuhun urang. Atuh nu kaduana saeutik gedena lamun aya nanaon teh mah saumpamana wae misalna teh rek aya anu ngajajah atawa aya nu rek ngahaja ngacokeun ka nagara urang ti bangsa batur. Meureun saeutik gedena bisa ku urang ge disinghareupan pikeun mempertahankeun lemah caina sorangan. Ulah nepikeun ka kieu ari geus aya nu ngajajah karek mimiti dialajar kana bela diri. Atuh kaburu ngeusan meureunan perangna oge. Kaburu dimenangkeun ku bangsa deungeun. Tah ku kituna kade ulah rek mempohokeun kana seni jeung budaya anu geus diwariskeun ku kolot-kolot urang ka urang teh.
komo deui ieu mah kapanan senina oge seni keur ngabela diri, ngabela awak sorangan, seni anu kacida luhungna, ulah rek culjeun kitu wae, ulah rek dipopohokeun, sabab ari pangarti mah teu bina we ti bedog. Lamun eta bedog ku urang diantep jarang diurus, komo tara diasah-asah acan mah. Meureun sakalian arek dipake teh moal aya gunana, sabab mintul medogna, antukna kudu diasah heula eta bedog teh ku urangna. Namun urang geus boga bedogna mah rek dipake atawa moal eta bedog, tetep we ari dipiara mah kapanan kudu daek ngasahna, sanajan rek iraha wae oge eta bedog teh dipakena. Ari geus seukeut mah kapanan genah, jeung bisa digunakeun we najan rek iraha wae oge. Lamun salawasna diasah mah. Kitu meureunan Ki Bewok. Saur Ki Juma. Ya bener pisan eta teh Ki Juma. Matak memang jeung sanyana urang kudu daek ngariksa jeung miara kana titinggal anu jadi karuhun urang teh. Nyadina aya sakalieun kieu na yeuh. Lamun aya nanaon teh ku urang sorangan oge baris bisa disinghareupanana eta musuh anu rek ngarusak jeung ngaganggu kana katentreman jeung kanyamanan jama loba teh. Jadi teu kudu masrahkeun teuing sakabehna ka pangurus. Ari sakira-kirana bisa ku urang sorangan mah pikeun ngajaga keamanan di lemburna sewang-sewangan. Ceuk Ki Bewok. Nya, bener pisan eta teh Ki Bewok. Lain ari ayeuna di tiap lawang anu rek asup ka lembur. Nah sok dijaragaan keneh mang. Ceuk si Alam nanya ka si Bohel. Nya puguh we jang. Dijaragaan eta oge ku warga lawang anu rek asup ka lembur mah. Nya syukur ari kitu mah mang. Ari mamang bagian irah jagana. Tanya si Alam mari mancrong ka si Bohel. Anu keur melenyon we wedud. Mamang mah engke peuting ka bagianna teh jang jeung si Jangkring. Bareng jeung warga anu sajena. Tembal si Bohel. Kitunya mang. Lain kuring teh ngimpi peuting tadi mah mang. Oge nu araya di dieu sakabeh. Ceuk si Alam bade rutret kanu aya di dinya. Anu keur araya di dinya meni curing hak barang ngadenge si Alam ngomong sarupa kitu teh. Jika nu hayang nyaraho kana impianana si Alam. Impi kumaha jang? Tanya si Ki Bewok. Impi naon jang? Sugan we atuh alus eta impian teh. Mun alus mah ku mamang rek dipasangan jang. Ceuk si Bohel. Kieu ari dina impianana mah. Kuring teh ngimpi disumpingan ku Eyang Sabda. Sangkan ulah sare teuing cenah. Sabab rek loba semah. Tah kitu mang. Tembal si Alam. Kitu nya jang ngimpina. Lieur geuningan. Mecahkeun oge ari kitu mah. Eueuh dina rumusna jang. Ceuk si Bohel. Mana we si Bohel mah ngomongna teh. Ari ceuk pamanggih bapa mah. Artina urang teh ulah rek balangah jang. Saanu nyaho. Isuk jaganing pageto atawa peuting anu rek disinghareupan ku urang ayeuna. Alamur urang teh rek aya karaman deui meureunan. Saur Ki Juma. Nya sigana mah kitu eta teh yang Alam. Ceuk pamanggih mamang oge. Sabab kapanan ari Kang Eyang Sabda mah anjeunna hiji sepuh anu tos pas kita ku elmuna. Tiasa ninggal kana naon rupa anu rek kajadian. Sanajan nya oge mamang can kungsi panggih jeung anjeunna. Tapi saeutik gedena mamang geus hafal kapanan ti ujang. Pon kitu deui ti Ki Juma. Anu geus moal diragukeun deui ai keur mamang mah.
kaluhunganana ilmu anu divi gaduh yang sabda teh jang tempas ki bewok nya kawas nama mang kitu panginten. Oke bapak aki teh ngawartosan ka abdi yen bakal aya hiji bahaya anu kudu disinggarepan ku urang sadayana ceuk sialam nya gitu sigana mah jang eta impian hidup teh tah kadewe ti ayeuna mah ti poe ayeuna urang na kudu sing caring cing pageuh kancing sing saring satpageuh iket sabab kapanan anu geus oge cariosanana ki sabda masok nyata ayana saur ki Juma mohon pak kedah langkung ati-ati we ti ayeuna kapayun mah bisi musuh teh kadari deui ceuk si alam kaayaan harita di eta lembur panon poe geus mimiti karasa panasna beuki dieu teh beuki luhur we cahyana nyaangan kasakabeh panca buana ti kajauhan sok rajeun katenyo aya budak ngora anu keur naranggung jukut jeung pada baturna tayohna wae karek baralik ti tegalan meureunan maranehna teh balik ngararit jukut keur iingonan maranehna sewang-sewangan sakapeung sok rajeun katempo oge aya nu keur nungtun muning bari jeung manggul pacul dina tak-tak beh katuhuna sikana wae karek balik nyamut ti sawah meureunan sabab dina wanci mangsa harita panon poe geus mimiti maju ka tebeh kulon. Kocapkeun peutingna kira wanci sadereuh kolot si bohel jeung si jangkrik geus kalaluar ti buruan imahna ki Juma ka jugjug kalawang lemur anu aya di wetaneun imahna ki Juma anu duaan katenyo keur laleumpang we di jalan padesaan bari ngawarangkong ngaler ngidul we teu karasa di jalana cenah hari bari ngawarangkong mah dina cangkeng kenca anu duaan sing garaplek ku bedog sabab kangaranan di pelemuran mah jalma anu sing garaplek ku bedog dina cangkeng kencana teh teu ieu jadi matakna naon da geus kitu ilaharna beda jeung kaayaanana di kota mah teu kacatur lilana di jalan anu duaan nyatana si bohel jeung si jangkrik geus araya deui di pos panjagaan anu aya di sisieun lemur beh wetan didinya geus araya batur-baturna anu sejen keur dariuk we dina sajeroeun saung anu ngahaja eta saung teh dijieun ku urang lemur sangkan lamun sakalian hujan teh moal kahujanan teuing cenah bus anu duaan arasup ka jero saung kek sarila dina palupuh milu ngariung jeung pada baturna bari jeung singku siwel ngaluarkeun bako tina saku baju pangsina teu lila kadenge aya kolot anu nyarita ka si bohel tah geuningan geus aya jang bohel ya anu teu ari aya jang bohel manggerak ceuk eta kolot anu ngaranna Mang Alo hayang haneuteun mah dorok we saung teh Mang leuwih ti haneut gerak ceuk si bohel bari jeung nyarengeh kituna teh atuh lamun diduruk mah moal aya keur dariuk jeung ngiuhan meureunana jang sok aya wae sujang mari nanaon teh pantan dicek mamang meh haneuteun kitu we ari hayang haneut mah lain geus kadarieu kabeh anu penting ayeuna milu jaraga jeung urang teh Mang tanya si bohel ka Mang Alo geus jang penting ayeuna mah anu kabagian jaga di awang lemur teh aya 15 urang
atuh anu ngarona di jero lemur aya we meureun 10 urang mah. Jadi kabehna teh dina satiap peutingna aya 25 jelema jang. Teu moal Mang Alo. Kitu nya Mang. Syukur we atuh ari geus araya mah. Lain padahal mah meulem-meulem sampel atuh. Beh haneut beuteung teh geura Mang. Ceuk si Bohel. Nya eta ge lamun sampeuna aya mah jang. Ngan eueuh ieu teh sampeuna oge. Sabab kamari kapanan anyar keneh karek diangkeun ku nu bogana jang. Dijual ka dayeuh. Nya naon we atuh. Ku sampo oge hataleus jago atawa naon we Mang. Genjeng uing masalah ngarabutna mah. Nyangke we lamun geus rada peutingan sakedeung deui mah jang. Mere rada geunang hancana ari maju ka tengah peuting mah geura teu moal Mang Alo bari ngalinting bakona. Barang anu keur araya di dinya anteng we ngawarangkong ditebeh wetaneun eta tempat. Patenyo aya 5 urang jalma anu keur sing juringkang dinu poek. Ngadeuketan ka eta lawang lemur. Beuki lila beuki deukeut we anu limaan teh ka lawang lemur. Teu lila reg anu limaan ka tenyo ngaranna geula. Jeung ngarenghap kituna teh nararik napas jerona. Sanggeus rada lila kadengi salah saurang ti anu limaan aya anu nyarita ka baturna. Imad keling. Wah mana ari mana si alam teh. Kapanan ari si laing manggeus kungsi ka dieu lain. Ceuk eta jalma nanya ka baturna anu ngaran Mad Keling. Sing horeng eta jalma anu limaan teh tidur gali jeung pada baturna anu geus nerepi deui ka lemur talaga herang. Ayeuna mah urang asup heula lawang lemur. Tangke di dinya tuluy leumpang murungulon. Imahna di beh kencaeun jalan, di beh kencaeun di beh kencaeun jalan. Lamun ti dieu mah tidur gali. Teu moal Ki Mad Keling. Kitu nya Ki Mad Keling. Aya tuh urang laleumpang deui ayeuna mah. Teu moal tidur gali bari jeung ngalengkahkeun sukuna manehna. Dituturkeun ku pada baturna. Ari anu araya di lawang lemur. Barang nenyo aya jalma anu keur laleumpang muruk kalebah dinya. Kabeh meuni curinghap. Teu lila kadenge sora si jangkrik anu nyarita ka si Bohel. Bohel, siga aya jalma euy anu keur laleumpang ka dieu keun. Hade sing Arjati. Bisi eta jalma teh anu rek jahat-jahatkeun lemur urang euy. Ceuk si jangkrik nyarita ka pada baturna jeung ka si Bohel. Heeh nya. Siga aya jalma limaan anu ka tenyo ku dewek mah. Anu keur ka dieu keun. Ayo urang paragat ku urang euy. Urang tanya rek kamarana marana teh kitu. Beuting-beuting kieu masih keneh ngulamprang di lemur batur. Ceuk si Bohel bari turun tina saung. Tuluy nangtung ngamedega di sajalaneun anu rek asup ka jero lemur. Dituturkeun ku batur-baturna anu sejen. Beuki lila beuki deukeut we anu limaan teh ka si Bohel jeung pada baturna. Bara Sunda mung sakieu heula hanca garapan dongeng Sunda ti Mang dina jajar cariyos Bentar Teu Jawara. Mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana anu parantos ngadangukeun kana pidangan dongeng ti Mang ieu. Nyuhun dihapunten bilih seueur kakirangan dina midangkeunana. Mang Saja pamit, insyaallah jajar cariyos Bentar Teu Jawara bagian anu ka 24 na.
Umang sejadi lajengkeun dirina dinten anu saterasna. Mang pamit ka sadayana. Lujeng kantun per mio.